Cekuang-wangan tadi mah jam 5 Pasah Roji asa kudu geus datang kanu di Jugjuk. Tumaninah murulakuna teh. Tapi teu hanteu. Sakadang mobilna mogok deui. Nepi ka 3 kalina mogok teh. Uyuhan ari kitu teh mah. Mobil pasesaan zaman Firaun dikencarkeun keneh bari jeung muatanana teu kira-kira. Di luar reuteum sakurilingna di luhur nya kitu keneh. Di jero mah tong dicarita neep cara pindang tongkol. Pasah Roji lalaki kolot umur 60 tahunan kabagian ngalahun awewe. Ngiring bingah cek nu diuk gigireunna ngaharewos. Rang da anyar urang nong. Cenah kawas nu ngalelece ka Pasah Roji. Pasah Roji semet ngagerem. Boro-boro hayang nembalan kareuheul tudah. Ngalahun rang da ge teu bungah teuing. Da puguh mah asa kasiksa. Sagede munding kabiri teh lain omong bebenjon. Teu bisa walaka aya jaba pingping duanana sing sireumeun teu kaampeuh. Mitra kaum dangu nepi ka dayeuh teh geus poek. Jam 7 taksiran mah jerut Pasah Roji turun bari ngajengjing rangsal butut wadah pasalinan. Bade kana beca, Pak. Tukang beca raong nanawarkeun jasana. Tapi ku Pasah Roji taya nu ditembalan. Da deukeut ieu cek pikirna. Mending lempang aing mah. Tambah paregao. Urut tadi katindihan daging kabiri. Cek Pasah Roji ngagarantes na jero hatena bari terus ngagidig lempang taya karingrang. Mitra kaum dangu kira-kira 100 lengkah ti pangeureunan mobil. Pasah Roji ngitungan lengkah na sorangan na jero hatena. Lempang nahnai, hitung-hitung ngatur napas. Urut manggih gawe gede, basa tadi dina mobil ngalalahun bujur gede. Bari jeung beuteung lapar can kaburu dahar-dahar acan harita teh. Da turun ti imah teh memeh lohor. Ngadaguan mobil metet ge aya jamna tudah. Nah aturan rasaan teh di lembur we. Mentas parapatan teh tetarapti anak seak jebet bae aya beca ngadupak Pasah Roji tigigir. Cedak koleweng bro. Pasah Roji nambru tuluy ngajeng jehe di luhur aspal. Rangselna meceleng teuing ka mana. Telila jaljol jelema. Pasah Roji pada muru pada mayang ka sisi. Gek didiukeun bari mencetan tuurna. Serog nu nyodorkeun rangsel telila ciut reg aya mobil sedan eureun. Sedan pulas beureum kaluaran tahun panganyarna deket pisan. Nu nyetirna mojang keur memejeuna. Gigireunana aya deui mojang sapantaranana pisan teuing dulurna teuing babaturanana. Jutarurun terus nyalampeurkeun ka Pasah Roji. Papakeanana sarua pisan, boh warnana boh potonganana. Jerat curut tarurun terus nyalampeurkeun ka Pasah Roji. Papakeanana sarua pisan,
kopal teh merencek bahasa Inggris mah. Dedeganana nya kitu deui manis siga kembar. Aya naon Pak? Kunaon? Cek eta Mojang tumanya. Itu anu kadupak beca tuh. Cek nu nembal. Tukangeun Pak Sahroji. Tatun teu Pak? Bisa perlu ke rumah sakit? Tanya si Mojang deui bade nyamperkeun ka Pak Sahroji. Aduh, henteu rupina mah. Tembal Pak Sahroji bade pupuringisan. Hawatos. Non anu karaos naon? Nyi Mojang bade nyamperkeun. Tuluy alak ilik kawak manehna bari pok ngomong deui. Bade ka rumah sakit. Diantarkeun ku abdi kana mobil yuk. Oh, teu sawios Neng, datana naon? Nyeri turmesan titeunat kana aspal. Aduh. Tembal Pak Sahroji bari jung nangtung. Pruk-pruk ngepurukan calanana ceg kana rangsel. Tuluy disangsangkeun kana tak-takna. Bade angkat ka mana atuh Bapak teh? Ya abdi jajabkeun atuh ku abdi dijajabkeun. Cek si Eneng nu bager teh nawaran ngajajabkeun sagala. Teu sawios Neng. Nuhun da caket eta palidinya. Tembal Pak Sahroji bari nunjuk ku indung leungeunna. Nuhun atuh ari teu naon mah. Mangga atuh Pak. Cenah bari sup deui kana mobilna, gerung mobil ngagerung dius weh ninggalkeun eta patempatan. Oh, kade atuh Pak, sing atos-atos di kota mah. Ceuk nu ngomong ditukangeun Pak Sahroji. Dikitukeun manehna teu nembalan mitra. Karasa kamelang nama. Tapi bari nalangsa asa diurang kampungkeun pisan ceuk pikirna. Rumasa bulu kusutun. Mitra kaum dangu teu lilat ti harita Pak Sahroji nikreuh deui bari ingkud-ingkudan. Tuur karasa keneh nyeri poho deui lengkah teh geus sabaraha harita teh. Bilangan teh leungit ku kareuwas. Dikira-kira we 50 lengkah deui. Ongkoh inget deket warung soto. Ceuk nu ngabejaan teh. Srog kalebah dinya. Pok nanyakeun. Oh, eta panginten. Ceuk nu ditanya. Tuh geuningan pantona muka. Jawabna deui. Srog Pak Sahroji anjog ka imah nu dituduhkeun. Tuluy pupuntenan dina golodog. Punten. Assalamualaikum. Punten. Terojol pribumi nyamperkeun. Pak Sahroji heran. Beteu wawuh. Penasaran pok nanyakeun deui. Parantos ngalih Pak. Ceuk nu ditanya teh nembalan. Parantos ngalih cenah mitra. Teras we mah jalan ieu kirang langkung 1 kilo. Mendak gedong agreng nenggang tidinya mah parantos caket Pak. Kirang langkung 200 meter manawi. Mariksakeun di wengke di ditu. Tembalna. Mitra kaum dangu. Pak Sahroji nikreuh deui teu kana beca. Ngirit-ngirit duit. Tapi tuur beuki nyeri di bawah lempang bae mah. Ngocal-ngocal nawar beca mahal pisan. Nyahun meureun semah jauh. Teu weh. Mitra kaum dangu beuki jauh beuki tiiseun. Angin ngagelebug ti hareup. Pak Sahroji tanggah ka langit, pihujaneun ngagarayot, bentang ukur hiji-hijieun nu tembong. Pak Sahroji hayang gagancangan sieun ka bancuh, tapi turna teu merean. Balas ka tenggar beca bieu, teu lilaprul mimiti ngapruy girimis. Aduh, teu kuhan teu.
cek hatena nya akhirna mah terus ngaliukan beca. Oh, mana beca teh nya? Keun we mal-mal oge tibatan jeung kabulusan mah. Cek manehna deui na jero hatena. Tapi beca luput teh nu tembong. Atuh kapaksa Pasah Roji teh ngeureuh deui bari nikreuh. Kaduhung tadi kurang wawanen. Mitra kaum dangu Terila breh weh tembong behareup aya nu ngemprai caang. Oh, eta kitu godong nu pajar nenggang teh. Cek hatena beki deket nyawe gedong agreng kacida mitra. Oh nya, teu salah nuduhan teh. Cek Pasah Roji deui. Plong weh, hatena teh ngemplong. Dages deket cenah ti dinya mah. Nah atuh mitra ari breg teh hujan mending ngagebret kawas nu dicicikeun ti luhur langit bae. Lebah dinya pisan hareupeun gedong teh Pasah Roji luak lieu sugan aya keur ngiuhan. Palias kapaksa asup kaburuan ngadon ngiuhan di emper gedongna teh. Gek Pasah Roji diuk dina ubin bari rada asa-asa. Arisin tuh di emper na oge dinu agreng kitu mah kusabab ti luar oge geus katembong paparabotanana sing sarwa endah harurung harerang pantesna teh nu bogana lain jelema samanea. Teu pupuguh hate Pasah Roji dina mangsa harita bari jeung make ngalamun sagala rupa. Oh, mana teuing bagjana. Mun sorangan aya milik jadi jelema kaya. Sara nu boga gedong ieu ya. Sabatahe meureun saliuk beh teh lain bobohongan. Mau ngalaman puga gahayang. Teu cara ayeuna rekana beca oge kudu mikir heula Gusti awahing kutayapakeun. Cenah bari ngusapan sirahna. Mitra kaum dangu telila brai panto hareup muka gebeg weh. Pasah Roji teh ngagebeg asa kagebah keur ngaheroan bagja deungeun jol aya nu nyampeurkeun. Lalaki tengah tubuh nilik sagala rupa namah moal salah nu boga imah cek hatena teh. Umurna kira-kira sapantar jeung mahena bae ngan luhur itu saeutik. Tapi itu mah bangun seger keneh pisan. Bubuhan kaasuh ku kaayaan. Hirup senang taya kakurang. Disampeurkeun teh rada leuwas. Sieun kumaonam rumasa bemakarama kumawani ngiuhan di dinya. Da di kota mah bejana beda deui jeung di pelemburan. Geuning aya tamu. Bade ka saha? Cenah cek nu disangka pribumi tumanya. Oh, boa-boa. Cek Pasah Roji ngagerantes na jero hatena. Bade ka mana atuh salira teh? Mangkaning hujan ngagebret keneh. Bade ka mana? Bade ka mana? Bade ka palih ditu. Tembal Pasah Roji bari nunjuk ku indung leungeunna. Nunjuk ka jalan lebah ditu. Telila Pasah Roji ngomong deui,
Oh, nanging leresan dia mah kabancu abdi teh nun. Pangapunten we abdi sulang ngiring-ngiwahan ieu. Oh, hawatos teuing. Dilebat atuh salika dilebat. Tiis di dieu mah tiris. Angina terus. Hayu kalebat. Cenah. Meni dareh-deh pisan. Pasah Roji kaget lain memeusan. Ku teu disangka-sangka urang kota terus sakitu mewahna. Nilikayan imahna mah. Tapi bet akuan kitu. Dan nu dareh-deh mah jejieun mah sok nu dareh-deh jejieunna mah sok beda sarekna kana hate oge. Mitra sanggeus dihiapkeun, Pasah Roji teu waka nganyakeun. Isin malah pok mehna nembalan kalayan daria. Oh, tasawios Paraden. Da moal lami ngatosan ratu ngkul ieu mah. Tembalna. Teu sae di luar mah teu sae. Ongkoh abdina isin bilih pajar badagong tengangkeun. Cenah dareh-deh naker. Mitra kaum dangu ari Pasah Roji sasawiosan teh ku gede rumah teh ya. Hayu kalebat we dilebat hayu. Cek pribumi ngahiap deui bangun keukeuh ngajakna teh. Atuh akhirna mah Mitra kapaksa Pasah Roji eleh deet. Atoh aya diaku teh lewang aya serab nyeung nu sakitu harurung harerangna sugan teh adegi kabeh orang kota teh kitu sekate Pasah Roji dina waktu harita. Mitra kaum dangu bari nuturkeun teh panon Pasah Roji geus miheulaan ngintip ka jero. Di lawang dongko heula ngalaan sapatuna. Sakalian jeung kaos kakina diporosotkeun. Da geus gorowong hareupna dedeuh teuing Pasah Roji. Nepi ka tembong kabeh ramo sukuna teh. Kalayan sakit pisan wal weh kaos kaki bolong teh dibawalkeun ka jero sapatuna. Asa nincak asa henteu Pasah Roji asup teh. Palaur sieun ngotoran alketip. Nu dipake dadampar kursi. Mun hade mah hayang gek wae diuk dihandap. Asa ku alajrih teuing rek diuk dina kursi teh. Di dia carika di dia na kursi teh saya di dia na kursi di luhur cek nu boga imah keukeuh pisan teuing kumaha rarasan Pasah Roji harita teu bisa digambarkeun ku carita teu bisa direka ku basa. Red Pasah Roji ngarered kana papakean sorangan mani asa kuhina numpang dina sakitu arendahna teh. Pribumi nyelang heula ka tukang. Telila jol datang deui tuluy ngajak ngawangkong. Bangun teh asa ngakuna teh. Srog nu nanggeui baki mairan leutan jeung lalawuhna. Jajaka likuran taun. Nilika narengkah rengkuhna mah siga rencang atawa badegana. Tapi papakeanana dibandingkeun jeung papakean Pasah Roji mah jauh pisan. Alus itu cacakan ngan saukur rencang ukur badega. Sok dileut mangga dileut kayaknya dileut. Sanggem pribumi. Mangga haturan agan. Tembal Pasah Roji masih eraeun. Teu kenging kitu, sok dileut sok. Meungpeung panas keneh. Sok nyanggakeun.
Sanggeus dikekehan kitu mah aturagot Pasah Roji nginum. Asa ngadeg-deg nyekel cangkir teh. Mitra kaum dangu telila torojol awewe tengah tubuh mitra. Norojol umurna sahandapeun Pasah Roji saeutik. Paling beda 3 tahun jeung Pasah Roji teh. Geningan aya tamu. Parantos lami. Cenah nanyakeun ti lawang tengah. Dareh deh pisan kadengeunna teh. Ngadenge eta sora Pasah Roji asa kagebah. Nenden cangkir ge nenden cangkir mending ngagetrek kana pisina tarik teuing. Nah atuh mitra. Barang Pasah Roji cengkat gebeg meh ngagebeg ngaranjug lain di kieu. Nah. Baham calawak bari pok ngomong na jero hatena. Ya Allah Gusti Nu Maha Agung. La ilaha illallah. Lenyap hate Pasah Roji ngalanyap. Ambekan asa eureun kasih imak meureun. Asa rampang rempeng tepuguh. Mitra kaum dangu nu ngajengjen dina lawang teh imut wae bari neuteup kana beungeut Pasah Roji nu katara olohok bengong mata simeuteun kalayan harempoe ge kueh si ibu diugigireun sarogena manis sirikna teu pagegeye bangun geget kacida teu kaduga Pasah Roji pateuteup lila jeung manehna tewas aku era. Pikiran ngalayang nalar lalakon baheula. Lalakon zaman Pasah Roji keur ngora, lalakon heubeul nembres narembongan deui. Asa kakara kamari. Mimitina mah agul boga pamajikan ka urang kota teh. Nya geulis nya bumela dibelaan dihewaan ku kolotna da teu daroaeun minantuan ka Pasah Roji teh. Ari caritana mah kieu mitra. Harita teh zaman Jepang. Pamajikan teh diboyong ku Pasah Roji ka lemburna. Zaman Jepang ieu sagala tigerat sagala warurat. Tapi di bawah sangsara teh pamajikanana teu aral teu ngarasula.
kalah Pasahroji nu lempeuh Yuni nenjo pamajikan bulu kusutun teh hatena jadi ngagilir kanyahna jadi sudah padahal salah mahena keneh teu bisa makayakeun nu jadi pamajikan usaha kieu kateug usaha kitu angger kateug rada leheung teh pedah sok menang jatah beas katut lauk paukna ti kawadanaan buruh jadi kepala keobonan sakacamatan mun teu kitu mah kana ngongkrongna mitra kaum dangu kocapkeun dina sakali mangsa Pasahroji balik ti Lamping tas nyaksian latihan peperangan di ditu dur magrib teh di jalan keneh ngicipri tuh mau poek sorangan nah atuh ari breg teh hujan ngagentak manikawas dicicikeun ti luhur langit wae ceuk paribasana Pasahroji gura-giru nyimpang muru kanu caang teuing imah saha ditepasna teh ngemprai lampu gembreng srog Pasahroji kana golodog kabeneran pribumi aya di hareup berai panto muka geus dibanggakeun masup weh maehna asup bari pupuntenan da tadi mah teu niat-niat semetrek milu ngiuhan dina sosompangna wungkul aya geuningan Bapak Oji cenah ceuk pribumi minangka ngabageakeun Ari disidik-sidik sing horeng nyisari rangda anyar nusok dagang sayur di pasar kawentar rangda beunghar anyar ditinggal maut ku salakina dagang ongkoh nurunkeun kalapa ongkoh sawahna lega leuh gepiak pisan ngakuna nyisari teh sangkaanana Pasahroji teh ngahaja nganjang meureun kencir nyisari teh ka tukang kadenge paparentah kanu di dapur telila sor susuguh pinuh samejaeun harita teh di luar hujan beuki gede wangkongan antara Pasahroji Pasahroji ngora jeung nyisari baheula beuki uplek mitra betah ongkoh ngobrol jeung rangda zaman harita manya ngora nya geulis moho ongkoh kana susuguhna telila kadenge sadahayam kekeokan di dapur heuleut sajam meureun jol nu ngabejaan ti lawang tengah tuangeun tos sayagi cenah mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun diajak dahar teh Pasahroji api-api kaleked meuni kawas Kang Sule begitu kaleked diajak dahar teh mitra padahal hatena mah surak kusabab geus lapar teu beurang keneh teu lumrah we ongkoh nampi pangasih mah pamali kitu ceuk pikirna sareng sina dahar hujan teh raat pok Pasahroji amitan tapi nyerang da pok deui tong waka mulih cenah resep keneh ngobrol jeung Pasahroji gitu atuh geus kitu mah terus guntrang ngobrol deui nepi ka kentrong 12 kali digarduh kadenge kakarak Pasahroji ngarenjag asa kakarak si keneh geus tengah peuting jung manehna nangtung bari amitan irangda merengut
kekeh ngandeg nitah ngendong. Tong mulih cenah poek ongkoh deui leur ongkoh gitu. Eleh deet mitra ngendong weh Pak Sahroji teh. Atuh teu kacaturkeun kumaha uplekna antara maranehanana. Katambah rangda anyar nu butuh pisan ku cinta jeung kanyaah. Tuk akhirna sapatamon we duaan ngalakukeun lampah nirsa nu darempak ku agama maksiat ngaranna. Mitra kaum dangu ti harita digesan ngiuhan Pak Sahroji kacongkol ku Nyi Rangda teh. Padahal manehna geus boga pamajikan. Nya urang dayeuh nu dibawa ka lemburna teh. Beuki lila Pak Sahroji jeung Nyi Rangda beuki masket. Kanu di imah beuki poho wae tampolah nama nepi ka saminggu teu balik-balik. Tungtungna teu kapalang. Pamajikan nu sakitu bumelana jeung satyana teh ditundung ku Pak Sahroji. Bari teh dianter-anterkeun acan. Mireungeuh kaayaan rumah tangga anakna anu samodel kitu indung Pak Sahroji nepi ka midangdam jeung ngicirikan itu minantuna teung-teuingeun Pak Sahroji dina zaman baheula. Mitra kaum dangu, singkat cerita pleng weh Jepang eleh perang. Disusul ku revolusi. Ti harita Pak Sahroji tekung si menang raratan pamajikanana anu geus ditundung ku manehna teh. Tepung-tepung ayeuna dina umur anu geus cuat ka hareup manjing 60 tahun geus kolot. Di imahna bari jeung nyampak hurung herang alalagreng. Najan umurna geus nambahan 18 tahun tapi siga beuki geulis weh. Malah siga nu teu ngolotan. Beda pisan jeung Pak Sahroji. Dalalakon jeung Nyi Rangda teh teu manjang geuningan. Geus karasaeun mah Pak Sahroji taya gadag noker manehna teh. Tungtungna mah hirup teu puguh nyang huluna kawas nu katulah karma. Ayeuna deui digesan ngiuhan tepung jeung manehna teh. Mani asa teu beungetan Pak Sahroji awahing kuera. Ras kana dosa baheula anu neuteung teuinganan. Nu neung teuinganan tapi itu bangun teu seru-seru mitra. Teu nilam saeutik-eutik acan. Padahal baheula di ditu teh asa disiksa pisan ku Pak Sahroji teh. Sasat diraraheut diuyah asem. Beuki peurih meureun hatena teh. Tapi geuning harita dina geus mang tahun-tahun ditepungkeun deui ku nu kawasa. Didinya di imah sigrongna manehna anggere someah ka Pak Sahroji teh. Asa mending dicarekan atawa crot we diciduhan beungeut tibatan dibawa darehdeh kitu mah. Kitu ceuk Pak Sahroji dina mangsa harita. Nya bakat ku era. Cinta anjeun aku mantan na emutan
Ti mana engkang? Cenah sorana halimpu keneh kawas baheula. Oh, uang sulti bade ka palidinya. Tembal Pasah Roji teparugu nembalanana oge. Mangga tuh ngaleut. Cenah bari ngarongkong wadah kue song dia songkeun. Asa-asa arek nyokot Pasah Roji teh. Tapi itu kekeh pisan. Basa Pasah Roji nyelang tangga sakedeung lenyap deui hatena teh ngalenyap. Breh deui kacipta zaman keur dipihukum ku manehna. Usum sangsara dina zaman Jepang. Si panona randut-dut basa ditundung teh. Wilujeng kantun engkang cenah mugi ageng sing hapunten bilih seueur kalapatan abdi salami kumaula kangkang. Masih kadelengekeun keneh omongan panungtungan basa ku Pasah Roji ditundung teh. Boro-boro make ngagugat-gugat kalakuanana jeung Sari nyerang datea palias taya basa-basa seru. Mitra kaum dangu nepi ka ayeuna manehna geus mulya bubudena teh taya robahna. Malah asa disungkun Pasah Roji teh. Hate beuki kawer beuki tagiwur. Remen kawiwirangan saliwang nembalan nu nanya oge. Pribumi lalaki rutret we gawena teh. Ret ka geureuhna, ret ka Pasah Roji. Nyawon gitu lalakon aing jeung manehna baheula. Ceuk Pasah Roji dina jero hatena. Mitra kaum dangu. Sabot itu nyelang ka jero gewat Pasah Roji amitan kacarogena. Padahal hujan candraat. Ngan henteu we ngagebret cara tadi hujan teh. Kari ngaririnci kawas rek lila. Tapi kekeh nu ngandeg teh mitra. Pasah Roji oge kekeh dadaku rek murulaku. Didaguan ku batur jam sakitu padahal mah awahing ku teu kaduga lila-lila aya di dinya. Sabot Pasah Roji nagog di sapatu bade ngalalapkeun kaos butut. Jol deui nu dipikasarab teh nyampeurkeun manehna satengah nganaha-naha. Eueuh, nah bate enggal-enggal engkang teh. Pan ngaruhi keneh bilih hujan ageng. Abdi ngajurungnya ya gigan tuangan itu. Cenah teuing kumaha mitra. Pasah Roji nembal harita teh mang anggang oge teu dipasihan warta ku pangarangna almarhum Bapak Ahmad Bakri teh. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Bari teu kaduga ngaliuk-liuk acan jut Pasah Roji turun kaburuan terus ngiciprit aruyan. Barang srog kalawang buruan ari pek teh srog aya mobil rek asup. Lampuna nyorot kana beungeut pisan rasan teh. Reg mobil eureun. Nu nyetirna nempo bari pok ngomong ka manehna. Hor, geuning emang. Cenah
sing horeng nyimojang nu tadi teh nu majarek kanterkeun ka rumah sakit basa Pasah Roji katabrak beca. Neng eta teh. Cek Pasah Roji bari nyisi. Mohon pan ieu rompok abdi tadi dia. Mun terang bade ka dieu mah sareng we tadi atuh. Hanas abdi ulin heula. Cenah Pasah Roji telemek bingung kopi omongan. Bade ka mana Mamang? Pan ngaruhi keneh. Oh, bade ngamujang ka ditu Mamang teh aya nu ngantosan. Kulam we atuh di dieu pilih teu da mangga bulusan. Teu sawios Neng nuhun mangga atuh. Mobil ngageleser sup ka garasi. Pasah Roji ngajangjan. Kayung yun ku budak bager. Cacakan anak nu beungar. Teu adigung ieu aing. Ngalah kaindung bapana. Hate tuluy ngacacang rusras segala kaingat. Gebeg. Pasah Roji ngagebeg. Bari ngomong na jero hatena. Dareh-deh ngalah ka saha budak teh kaindungna kitu. Nya kapopotongan aing. Astagfirullah Gusti. Asa aya nu ngabentar. Resan lamun pet tengah poe ereng-erengan di bentar gelap kitu teh beda rasanana. Ras Pasah Roji ingat heuleut sawatara minggu ti tas nundung manehna teh. Heuh pamajikanana. Nu kieu jadi urut pamajikanana. Ngadenge beja majar rea nu ting hararewos. Teung teuingeun cenah. Mani tega pisan. Padahal keur kakandungan 2 bulan. Buahnya eta teh anakna. Duh, Gusti, anak aing. Cek hatena leket teh awakna leuleus. Si panon teu kaempeuh dipapantes umurna mejeuna. Da geus 18 tahun papisah teh. Mitra kaum dangu teu karasa Pasah Roji ngajangjan we bari ngajanteng dinu hujan teh. Hate mandeg mayong asa hayang balik deui. Bisinya eta teh anakna. Tapi teu wani ku rumah sadosa teh ti barang dikandung teu basa-basa acan. Hate Pasah Roji poek leuwih mongkleng batan poekna peuting dina mangsa harita. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parentul seniman, penghargu sarjana,